ini ada anak-anak ya, anak-anak desa Langseb, anak-anak SD nih. Tadinya ini gak tahu mau main kemana, terus tiba-tiba nongol di pintu. Ya udah, daripada main nggak jelas, mending kasih raket sama aku tuh, kasih pinjem buat tepakan. Dan akhirnya ini lagi badminton tepakan tuh, waduh, ini lagi tepakan. Wah, seneng anak-anak itu main. Tadinya gak tahu main kemana nih. Sok teruskan mainnya, ke alus mainnya. Wah, wah hebat. Tadi kita pakai baju oranye tadi ya, sok tebakan duaan. Tadi teh pan maneh teh paje non katanya di jalan nih, dia deket masjid nya. Eta teh main sorangannya dia teh. Terus pajeung sia duaan di mana? Pajeungna dihareup masjid. Ulin. Ka mana ulina? Di dia. Di dia be, di dia. Lainnya ulin naon? Pada ulin be. Oh. Terus aya situ duaan. Nya aya duaan be situ. Situ orang mana? Lembur. Ulang lembur dia. Situ sarua. Tadinya teh sapu gorek ulin ka mana gitu. Terus bae ka dieu bae tiluannya. Padah nempo pantem molongo. Pantem muka terus ka dieu bae duaan tiluan. Terus bae dibere minjem raket bae tetepakannya. Tadina sok pernah nyekel raket tadina? Teu pernah di imah. Teu pernah ngarasaan gitu. Teu pernah ayeuna kakarek ayeuna. Benar. Oh, teu boga raket di imah. Teu boga. Oh, mana ayeuna kelas sabaraha? Tina. Masih lu SD. Di SD-na di SD hiji. Mana blok naon? Wage teh di belah mana? Di belah Kaler, di belah dieu. Wetan gitu. Wage belah wetan. Nyata kelas 3 SD. Ulanganna, kamar ulangnya. Geus anggeus ulanganna. Terus bisa. Benar. Nanti kelas 3 SD ari sapopoena naon bae? Milu bola. Teu. Terus di sekolah naon? Ngaji. Jam sabaraha ngajina? 12. Jam 12 di dieu. Di mana? Oh, di itu beda deui, deket lapang. Oh, deket lapang. Ya eta kelas 3 guruna sa? Bu Epa. Kepala sekolahna apa? Sa? Kepala sekolah. Saha ngaranna? Burika. Oh, Burika. Olahragana sa? Padiar. Hah? Padiar. Padiar. Pani dia main bola nara halus di dia. Nah, mana termiluan main bola? Nah deh. Ya naon, tapi aya barudak main bolanya. Budak SD aya. Aya teu budak SD. Anu main bola, anu latihan main bola teh. Masuk aya. Kan Lebak Wangi kemarin juara hiji futsal. Apal teu? Oh, bener. Apal teu? Ari mana ngaranna saha maneh teh? Adam. Adam euy ngaranna alus euy. Nabi Adam atuh. Bener Nabi Adam alaihissalam kan pertama kali diturunkan ke dunia ieu teh manusia teh ngaranna Nabi Adam. Lain, Nabi Adam lain. Nabi Adam pertama kali manusia aya di dunia. Apal teh?
Teu apal. Oh, oke ka guru agama sa? Bu Indah. Bu Indah. Tanyakeun, Bu ari manusia pertama anu di dunia ayana saha sih? Gitu di dunia. Pertama kali di dunia aya manusia ngaranna saha sih? Gitu. Adam, sok geura tanyakeun. Gimana? Teu apal ditanyakeun ka bapa mana indung mana. Nah gitu ngaranna Adam. Teu. Ane anak sabaraha? 2. Kedua. Saha ieu lanceuk? Awewe laki. 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 Laki kelas sabaraha? SMP. SMP ieu Lebak Wangi. Saha ngaranna? Oman. Oman. Oh, ngaran lanceuk maneh mah Oman. Lamun Oman mah negara ngaranna. Negara Oman aya di Arab. Apal teh? Teu apal. Mun maneh mah ieu Adam. Tapi maneh ngaranna Timur Tengah euy. Bapa maneh ngaranna saha? Sapar. Satar. Teuing teh Satar ngaran Timur Tengah ting naon? Indung maneh? Mai. Hah? Mai. Mai. Oh, anu aslina orang dieu sa bapa maneh indung maneh? Indung. Indung maneh di urang dieu aslina. Bapa maneh orang mana? Majalengka. Oh, Majalengka, jauhnya. Berarti mana sok ka Majalengka? Osok. Hari bada. Kamari teu ka Majalengka ayeuna. Oh. Bada ieu bae Idul Fitri. Majalengka. Oh. Aya keneh si abahna emang si emak. Aya. Oh, aya keneh. Ai si bapak turunan naon? Santri teh tadina. Santri lain. Terang. Sok iya maksudna jadi apal kan agama teh si bapak. Teu si mamah tak? Hah? Sok ngajar agama tanan teu? Henteu. Padahal ngaranna alus. Adam. Si Oman baga adi. Awal laki adina. 2. Oh, adina 2. Awewe jeung laki, adi nu katilu saha ngaranna? Juna. Awewe. Laki Juna ngaranna. Juna mah Arjuna ngaranna. Ngaran asli Arjuna. Arjuna. Oh, Arjuna mah ieu atuh tina wayang. Apal wayang? Wayang Arjuna. Kisah ieu. Naon ngaranna teh? Kisah wayang di India teh Arjuna. Pangeran Arjuna. Adi mana nu kaopat? Awewe. Saha ngaranna? Leli. Tah teuing mun Leli mah apal. Mana alus ngaranna Adam. Adam naon? Muhammad Adam. Panjangna naon? Adam naon? Adam Al-Hakim teh berarti maneh bisa jadi hakim. Hakim teh naon? Sok ieu teh mengadil teh anu sok jadi hakim. Tah kitu we pokona mah. Jadi hakim. Waduh. Ari sok dibere duit ku si bapak. Osok. Sabaraha? 5.000. 5.000 jang jajan. Ayeuna dibere duit. Sabaraha? 2.000 jang jajan. Ku si mama osok dibere. Osok. 2.000. Jadi 4.000 ayeuna teh. Oh, ku si mama dibere, ti bapak dibere. Si bapak gawe naon? Bangunan. Kerja bangunan, kuli. Ya, sok nyienan imah gitu. Bangunan we kana bangunan gitu. Mun aya nu manggil karek ieu. Si mamah naon? Di imah bae. Oh, berumah tangga. Henteu. Naon? Aya jualan da teu? Henteu. Henteu. Di imah bae kitu. Cing.
Berarti ayeuna teh boga duit 4.000. 2.000 tak? 2.000. 2.000 si bapak bae. Hari sekolah 5.000. Terus geus di sekolah dibere duit. Itu. Teu. Berarti sekali bae dibere duitna. Isuk bae beurang tara dibere jarang, kadang-kadang. Jarang. Kadang-kadang dibere gitu. Ngaji dibere. Sok nabung sekolah. Aya. Sok Sabaraha? 5.000. Oh, nabung 5.000, jajan 5.000. Jadi 10.000 dibere duit teh. Oh. Geus aya sabaraha tabungan ayeuna? Terang teu apal. Pasok dibere buku tabunganna si ibu teh gitu. Yeu Adam, aya sakieu gitu. Sok dibaca tempo teu? Itu. Aya 1 juta. Itu ayah. Aya sabaraha 500. Nabungna ti kelas 3. Ti kelas 1 ti kelas 3 nabungna. Dikasih lagi. Ti kelas 1. Tapi teu apal sabar-sabarhana. Amun ayeuna sampai 5.000 atuh geus loba atunya. Gitu. Sok dicokotan teh tabunganna. Tara. Osok. Osok. Oh, lamun sok dicokotan mah tuh beak atuh. Tabunganna. Gitu. Ya geus sok tetapakan itu sok. Nah, jadi itu namanya Adam. Bagus nama itu. Tuh, lagi tepakan lagi tuh. Ya, wah. Nah, si Dapi juga lagi tepakan. Rapi. Ini nak kembar nih. Nanti kita bahas wawancara. Nah, gak tahu nanti tadinya mau main kemana gak tahu. Ya udah. Diajak saja diajak sama saya. Main.